aya deui jami anu ngadua ka Gusti Allah teh isin carana teh kitu osok ngadua sok barang penta tara nah jeung tara barang penta ka Gusti Allah pan ku Allah ti warang nyungkeun teh nyata Gusti sanes teh hoyong barang sungkeun abdi mah nu aya oge can tiasa disukuran nah basana teh kitu nah tara minta rezeki sanes teh hoyong nyungkeun rezeki Gusti abdi ge paratos gaduh rezeki pamasean ti sadar ge can tiasa disukuran anu kitu ngadona teh nah anya teu minta pangkat ka Gusti Allah sanes teh hoyong nyungkeun pangkat Gusti pangkat nu aya ge can bisa disukuran nah bahasana teh kitu nu hiji mah keukeuh hayang dijabah doa sae eta oge nu hiji mah ngarumasakeun rezeki pamasean ti Gusti Allah ijabah doa ti Gusti Allah eta teh can disukuran kurang akhirna nalika ngadoa teh teu patos diperhatoskeun pisan ngadoa teh saaya-aya we ngadoa mah naon nu dia nu agengkeunana dikirna diagengkeun teh shalawatna macas Qur'anna eta we diageng teh osok ngadoa osok gitu ngan teu patos jiga nu tadi nu pertama gitu ngadoa we dipanjangkeun ari dikirna henteu tah justru nu kuda ageng teh naonna nya damelna heula dikirna karamenta sok we macul cing lila cing kinten-kinten lami mana urang nyungkeun buruhan jeung maculna mah di jam 7 nepikeun ka jam 12 sabedung sabaraha jam 5 jam 4 jam ari nyungkeunna sa menit kan teu sakitu mah teu dipenta oge dibere teu kedah kieu mana eta bapak dunungan buruh abdi teu kudu kitu dunungan pasti bakal menta da urang puguh gawena nah kitu bahasana teh jadi ageng mana ngadoa jeung ikhtiar urang jeung dikir urang agengkeun wiridan urang agengkeun salat urang agengkeun shalawatan urang agerkeun naon maca Quran urang tah ibadah we seureut doa teh ibadahnya ibadah sami ngan daripada bah ieu kangge anu tingkatan nu nembe mah nu kadua nya nu nembe teh Gusti nikmat nu aya ge atuh teh isin rek nyungkeun teh can bisa disukuran abdi kieu tiasa hirup tiasa ngaleut alhamdulillah Gusti nikmat tuang jeung jengkol oge alhamdulillah tah eta teh rek nyungkeun ka Gusti Allah nikmat ieu ge Gusti can bisa disukuran